kopea. Karena surga bukan untuk orang yang memakai peci, surga bukan untuk kiai, surga bukan untuk santri, surga bukan untuk menteri, tapi al jannatu uiddat lil muttaqin. Surga hanya bagi orang-orang yang bertakwa terhadap Allah Subhanahu. Jadi akang nu di kopeah ayenakeun urang keur ibadah ka Allah, nu teu di kopeah oge sarua keur ibadah, muga-muga sarerea sing jara di ahli sawarga. Ya robbal daramang sadayana baroga duit ento. Ka Ece geus nanya ayeuna bagian ka bapak-bapak Kang Damang tuh saeutik